Entah kayak we anekdot setik Kifudoli kapanggih lah jeung awewe di akhirat ya. Awewe teh nanya artis gelis ieu mah. Oh pohara ieu mah. Libanon ieu mah. Kan cicing di Jakarta. Ieu lain Kifudoli. Masya Allah hadena ge kapanggih di dieu. Ai kitu kunaon? Kula dek jebrang ieu jembatan leutik jasa. Sugan be aya kiai mah kula bisa salamet. Ayo tenang bae sih cek Kifudoli. Biasa kan tukang ceramah mah kan gitu. Kieu aya hayang salamet mah neng berangkat. Ulah kasih si kagigir, ulah inget ka dunia, ulah inget ka jabatan, ulah inget ka kemewahan. Pokoknya mah berangkat menuju surga insyaallah. Langsung berangkat doana tuh insyaallah cek Kifudoli didoakeun. Langsung berangkat diharap Kifudoli di tukang. Langsung pas tengah-tengah neraka goyang jembatanana tiga ge jembatanana atuh itu mah tuh konsentrasi kan artis mah ai Kifudoli neuleuh bujur awewe goyang. Ya Allah cak Kifudoli mantep jasa ya Allah nyingsat deui sial jasa ya Allah ya Rob. Aya artis mah datanglah ke surga alhamdulillah cenah salamet ye barang deuleu ka tukang ka Kifudoli. Hah ka mana? Cak artis saeureum nyawa-nyawa aya sorana be tolong bareng ka neraka sial cak Kifudoli. Maksudna lobalah nganasehatan batur horeng poho dirina. Gitulah hati-hati